Al-Fatihah. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Kaepa atubu kumaha mentana anjeun ari wado kana ganti mira jajai tina babalas ala amalin kana amal wa ari kamu tasodikun eta nu ngabenerkeun mihi kana itu amal alika ka anjeun. Ibnu Athaillah sasaurang mapatahan santrina. Santri Ibnu Athaillah teu diukur ku kolot umur, teu diukur ku lila masantren, teu diukur ku bisa baca kana kitab. Keuneu bisi umur teu kolot, masantren teu lila kitab teu bisa maca. Bisa jadi santri Ibnu Athaillah bisa. Ayeuna mimiti daftar santri Ibnu Athaillah nu kumaha santri Ibnu Athaillah nu socana awas cepila kuping ngan tina soca ningali hayang nepi ka anu tina cepil kuping hayang nepi ka anu tina letangasan kana rasa abis tina gula hayang nepi ka itu santri Ibnu Athaillah babari atuh. Jadi santri Ibnu Athaillah tukang dagang ka pasar, santri Ibnu Athaillah tukang tani kacai. Jadi santri Ibnu Athaillah tukang nyadap oge di Jampang bisa jadi santri Ibnu Athaillah. Tukang nyeuneuan lahang bisa jadi santri Ibnu Athaillah. Asaan gula mun ngasantina gulaina abis hayang nepi ka itu santri Ibnu Athaillah. Karena waktu kapangi jalanan jadi santri Ibnu Athaillah tanyakeun ka lanceuk ka di katatana kabaraya ka carogena sing keresan pepatahan bojona supaya jadi santri Ibnu Athaillah. Bapak-bapak osok pepatahan bojo tara ibu-ibu sok nyoholkeun di pepatahan supaya jadi santri Ibnu Athaillah ka caroge. Sama-sama tara saya. Ada bapak ka ibu-ibu jangan teu. Ibu-ibu ke bapak-bapak jangan teu. Lamun ceuk anu kudu anu maot bapak jeung ibu teh salah sahijina. Ceuk bapak mah jeung ibu hareup ning bapak heula. Ceuk ibu ning bapak hareup ning heula. Oh, eta teh nya eta pun maot mending batur heula. Kuring heula. Aya bapak teh ka santri Ibnu Athaillah teh kabeh jadi santri Ibnu Athaillah. Ngan tina soca ningali kana rupa kudu bisa ngagorol atuh. Paling teu bisa baru ngahejah heula. Pare montok tukang kasawa. Lain pare bisa nyen montok, lain montok bisa nyen pare. Alo ngadamel pare jeung alo ngamontokeun kana pare, bisa alo ngamontokeun kana pare, bisa timbul asma ya qadir ya qadir. Kumaha dibere ilmu asma ya qadir tina montok pare. Pansan lain montok pare teh seuri karena bakal harus dua na kitu. Amut geus kodeng mah parena, amut geus ngaritma tuh. Santri Ibnu Athaillah mah hayang nepi ka dalah biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi nuduhkeun ala kuayana tapak gawe ala ngamotokeun kana pare kana ayana asma ya qadir dalam wujudi asma'ihi ala wujudi sifati nuduhkeun kuayana asma ala ya qadir teh kana ayana sifat atau kudrat. Jadi kalau saya kudrat jeung irodat tak sifat ma'ani sifat nu bukti dina dat kudrat jeung irodat teh cara hideung tetep dina kopea tu ma'ani bodas tetep dina kertas lamun geus hideung tetep dina kopea maka kaayaan kopea atuh nu hideung kaonuhu qadiron tah
eta mah sifat mana ya taktara jeung ma'ani jeung mana ya di mana geus aya sifat eta teh sifat dina kala ieu disifati alhamdulillah tadi nuruhkeun kana sifat eta nuruhkeun kana ayana dan lumatak sabaraha kahiji leumpang kahiji robu ijabil kasro anu wajil wahda wa asairu ila min manajili nafsi bijalita suki adi manu iri wal agian leumpang kahiji karo jeung Abu Yahya karyaran suri leumpang tina sakabe ayeuna agian mana agian teh agen teh lain anu montok pare goreng pare leumpang tidinya osokna leumpang tara leumpang sabar-sabna kana montok pare jeung goreng pare kae payaran lalu buka kapal wisawati kumaha bisa leumpang tepi kana urang diringkus mah hatena diringkus ku montok pare hatena diringkus ku goreng pare mun bisa leumpang diringkus mah tanyakeun ka ajengan maha leumpang tina rupa sora jeung rasa ajengan sok aya rakyat nanyakeun leumpang ka Allah tina rupa cek ajengan syukur rakyat nanyakeun kadewek teh butuh apa mangpang meung cara nanyakeun ulang teh heula supaya bisa leumpang tina rupa leumpang tina sora leumpang tina rasa dia masa kali ngalakonan sholat berjamaah 27 asar berjamaah 27 maghrib berjamaah 27 isya 27 subuh 27 jadi 5 kali sholatan berjamaah 5 kali 27 geus loba awe cekar sanes biragot teh ka surga eta aya menang 27 cik sabenerna zaman ngarep-ngarep aya menang 27 tina berjamaah sakali bener teu ceuk ieu kae atuh cik sok kumaha mentana anjeun al-iwadu kana ganti 27 tina sholat berjamaah anu ala jajali ala amalin kana amal pembalasan kana amal naon sabda wa mutasadiqun benerna amal teh ku Allah diberikan Allah nu benerkeun kana amalannya jadi amal anu digayar teh anu diburuhan teh amal nu bener aya nu ngabenerkeunana Allah kana eta amal anjeun bener soten dina amal ku Allah dibenerkeun nah jadi lain anjeun bisa amalan tuh ku Allah dibisakeun amal ada urang mah aku kuring boga amal bisa amal ieu kasaran jadi ulang aku kuring boga amal ngan kuring ku Allah di amal sabab lamun aku kuring boga amal di kuring aya kabisa eueuh ayeuna di Allah kabisa bisa kuring lamun aku kuring aya kabisa nyorok kana kudrat Allah jadi dua anu ngabuat kudrat hiji Allah kadua kuring eueuh iman teh teh jahiliyah kene cara baheula kang jadi sulung gitu masih kena PK ayeuna diangkat kene kajahiliahan teh jadi dina masa nu aya kajahiliahan masih kene aya di urang teh pangajian teh ngaleuwitkeun sifat kajahiliahan modudan teh modudana mah kerep di mana-mana aya maranu pidatona yang urang jauh an imana eta teh kayak satu puliwan cisok kumaha mentana anjeun kana gaganti alaman kana mah huwa mutasadiqun bi alika Allah ngabenerkeun kana amal anjeun teh amal anjeun bener soten ku Allah dibenerkeun tapi ayeuna kuring nu menta amal menta perbuanan ayeuna hana tegasnya ieu menta kuruhan teh gue lagi teu pantas teh minta ti anjeun teu pantas minta kuruhan naon sabab Allah nu ngamalkeunana ku batur digawekeun bener sotenan lain urang nu gawe bener mun kitu pagawean anjeun nu bener ti anjeun teh
kauntungan balik ka batur pantas menta buruhan ari macul na kotakan batur kena di belakang batur keuntungan ke batur kuring menta buruhan pantas ari gitu mah enak urang digawekeun ku batur keuntungan balik ka urang anu teu pantas kuring menta buruhan biasa insana kasih manusia karena pengajar mah urang lihat tubuh terpenta ya insan aja ya kenapa balas manusia terpenta buruhan mena werit anu sejen di batur pun urang ayeuna macul di sawah menta di buruhan ka batur soten sawana lamun sawah batur ari macul na sawah urang mah menta buruhan ka batur satepantes kitu urang macul na kotakan urang kauntungan tina kotakan urang balik ka urang menta buruhan ka batur teu pantas teh ila pahala ini mana migawe ya si abdi mah usah itu gaer kecuali mana migawe jeung batur pilan kana pagawean ya kudu anu bakal balik naon kamanfaatan itu pilan kamatan pagawean urang teh ala gaer kanu sejen ka ditu tah aya nu datang ka batur kauntunganana pantas urang minta buruhan ari kitu mah digawe urang balik ka ina ka urang kauntungan teu pantas urang minta buruhan padalika ditutur teh eta kamanfaatan balik ka batur teh mapudun dieuweun oh kitu guna di dieu tah urang digawe ayeuna salat lohor berjamaah nu balik ka anu kauntungan teh tak tamu urang minta buruhan teh teu pantas we wajib urang salat lohor berjamaah nu salat lohor ku anu dibere padolna ari brek teh minta buruhan ka anu paneta kewajiban urang kakuduan urang dipigawe ku urang kamanfaatan balik ka urang minta buruhan ka anu asa teu kira-kira eta teu pantas Diana dapat tilka amal karasanya na kemanfaatan itu amal itu eta nu balik jadi kakajin karena kemanfaatan eta amal urang teh balikna kajin lah ala rupi teu kalau balikna teh mun kitu mah salat lohor berjamaah balik kemanfaatan ka alo pantas urang minta buruhan ari balik kemanfaatan ka urang mah eta teh teu pantas minta buruhan malah ayeuna atoh kalau dicita oge alamat teh di buruhan subhanahu banget masuci Allah anu mangkarsina lianna bukan algoniun dan sugi karena Allah mah sugi angkat ayeun teu butuheun kana amalan wan amalika yang tina pirang-pirang amalan jeung teu butuh tina pirang-pirang amal anjeun tah ulah disangkayeun kalau butuheun nu mata kurang kudu salat lohor berjamaah teh alo butuheun kauntungan ti urang tong kitu naon sababna lantaran alo teu aya nu balik ka ina ka alo eta balikna ka urang alamat ku alo rek dibere untung urangna didaekeun amal mata latap atau atu diana barojat minka walakin ibrahim barojat malika tong muah kudu mah anjeun bisa tapi muah teh kudu mah anjeun ku alo dibisakeun ka masa gambaran anaknya jangan seperti balas ya kuno eta bukti jaja amalikan amal seperti ayana pembalasan buktikan amal ya kuno bukti jaja aya don deui alas iki kana bener tah aya pembalasan kana bener lamun amalna bener sotenan diburuhan teh lamun teu bener mah teu diburuhan alamat di kurang bener teh ku alo dimarakeun alamat teh diburuhan ku alo lamun lain teu bener mah dina amalna disiksa kenyen kira-kira kenyang kudu dasar masa bahwa kuring kerbokal surak yang keprok kepada bokal ampun dorakana teh gede teh surak yang keprok kerbokal atau bener dorakana teh ari bek teh istighfaran doraka keur lalajo
istighfar hafalan teuing kalau kuring aya tukang doraka tuh ari doraka anu saberat-beratna sabeureupeunna ari istighfar hawat hak eta teh hafal moal lainna ngomong istighfar hafal makana doraka aya bener aya ikhlas tegasna ikhlas tah netepan kana sidik jadi biganya soteran ku Allah ari sidik balik kalau ikhlas yang kasih buana fa'il kamu kan berbuat Allah kina itu amal buat tak itu baru lagi teu pantes eta sidik ayeuna ku Allah disidikeun teu pantes make gebuk hayang buruhan tina kudu amal kuring geus sidik waqala wa bisawab. Teraskan kana hanca Al-Jami'ul Mughni halaman 33. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana sabab kulikol insan berhibah dijieun manusia teh ku Allah anu lemah iku sabab anu lemah mentana ka Allah surga mentana ka Allah salamet di akhirat mentana ka Allah minut ti Allah ta'ala laka manfaatkeun ka anjeun keur kana kamanfaatan diri anjeun manfaatan dina fikat tegasna kamanfaatan dina diri anjeun kamanfaatan dina diri salamet ayeuna tina siksaan akhirat amal ke di dunia dibalas menjadi babalas walisan jeung kabagusan di dunia wal akhirat jeung akhirat di dunia jeung akhirat dibalas enak ku Allah kadusan teu bisa naon-naon manusia mah teu ngan manusia ku Allah digawekeun alamat anu rek dibalas ku Allah amalna teh moal aya imanan dina amalna iman nu mana ahli dohir aya imanan ahli batin aya yakinan mana nu ahli dohir teh urang tukang kasawa ahli dohir tukang ka pasar ahli dohir ngempuk rupa nu di pasar rambutan berem nu aya imanan mah lain resep enak kana berem rambutan tapi resepna ka Allah nu ngabeurengkeun rambutan sabab rambutan mah teu bisa nyeun berem teu bisa nyeun rambutan Allah ngadamel rambutan jeung Allah ngabeuremkeun kana rambutan nu mata pola dibeuremkeun ka rambutan jeung Allah tah rambutan nu beureum mah geus aya hasem jeung amis jalma nu hayang asem jeung amis mah tangtung ngaranna kana rambutan beureum aku Allah dibere nyaho kitu teh urang teu menta kabagusan ti Allah di dunya wal akhirat jeung di akhirat alamat nu ku Allah teh diasukeun ka surga di akhirat di dunya nage diasukeun kana surga di dunya ta surga di dunya surga ma'arif ngaranna surga akhirat surga ma'arif anjeunna dohir mah di mana geus ayeuna urang munggah hajin pika arpa pangdituna panggilan pika marifat ayeuna ka Allah atuh bisi teu ka ditu ge lebih ke marifat ka Allah jalan lebih ke marifat ayeuna ka Allah ka mana dala wujud asari ala wujud asma'i wa wujud asma'i ala wujud sifati wa wujud sifati ala wujud lati ta sing nepi ka nyaho kana da laca dan Allah kumaha nyaksina Allah nu merena wahdia merek kan qalbuna jadi ruhna jadi sir qalbu teh nu mana nu melong sawah melong kebon ta eta qalbu ngaranna ari melong apa Allah di sawah di kebon eta ruh ngaranna nepi we ka Allah sir ngaranna ngobrol lain jeung Allah bi'an al-ba'u daripada ditaswir tapali taswir ay suratuhu tegasna surahna gambaran menta
Etan tatu bahu menta anjeun nu kalo anjeun menta kalo maksud tinggalmu jeung turut anjeun nu kalo tangku dahu jeung gawe ibadah anjeun kalo ta'ala mun bil ikhlas kan ikhlas tah eta ibadah ku ikhlas teh menta kalo kitu teh teu kudu menta-mentaan eta an ikhlas dina ibadahna ke Allah nu merekna ari urang mah sok tujuh hayang eta keur anak keur inju keur sabanget ingat ka anak ka inju ka mata hayang disuburkeun teh hayang mere anak mere cek anak anjeun injunya ku aing ditanggungna ge tong ingat-ingat teuing gitu teh kan urang ingat teh ka anak ka inju mata ari ngadua teh disebutan anak jeung inju cek kalau sia teh make disebutan mang yang kakak aing teh nyaho eta ge cieun aing bil ikhlas kalawan ikhlas jadi ibadah dengan ikhlas teh kholaso apa kholaso adalah bersih babu babna kholaso teh eta da khola jadi kholaso ya sudah kholayan hulu gitu teh jadi apa ya jaga ansur apa sudah semuanya kholaso bersih naon seuni perkara bersih di perkara sorot jadi yeseta kholisan nu bersih tayeb perkara jadi bersih al-ikhlas hari ikhlas suka pitoatina toat hari ikhlasina toat mah tarburia eta teu aya dia teh nu mana deh dia mah di tukang amal santri jeung ajengan sok aramal tah hayang kapuji jeung kuring ayeuna bisa amal jeung masjid pang bagus-bagusna masjid Cibantar sakacamatan sigana pang kuno-kuno sok bandingkeun orangkeun kulini sanajan kuno ge batur mah ajar kene geus bareula hancur ieu masih nanger we anjeun nu bogana can in hadama mah tong diganti masjid Cibantar mah can in hadama ayeuna can in hadama ge ruak leureum bisa ngadengkeun bisa ngaruak ngumpul teu bisa ngadengkeun tunggu lepat tempuh atau DKM lu ketempuh nanti kholaso saya unsur jadi saya kholisun bersih wal ikhlas ari ikhlas itu atina tar kuria eta henteu aya ya ulah yang kapuji yen kuring ayeuna bisa amal yen kuring nyeun masjid sorangan dimimiti melitanan tukang ngaduk dibayar menang sorangan mah tekap baturan kutanaga batur jadi dina pelangge masjid benang sorangan teu katampuran saha ikram teh kitu lantaran disukan jadi tutumpakan keur ka surga ari jeung batur mah hareurin tuh dah ari kitu boga masjid sorangan tumpak masjid kuring wae sugan wajaman itu masjid mana itu bisa ditumpahkan kemenangan sabtu ikhlas di mana teu ikhlas mah jadi nate sukan ayeuna moal ayeuna amal sae amal mana amal anu jadi ngaduruk manehna antara ngaku benang kuring bakal kholaso nyata geus kabersihkeun salebus dalaka dina kana agama dibersihkeun agama mah tong hayang kapuji kudu sejen. Jadi orang teh sabisa-bisa ingat la ilaha illallah teu berbuat kecuali kuring teh digawekeun ku Allah. Mata dina sapar salin pikahadot wahidiat tah dina sapar awal teh. Geus sapar sani roh muhijabil wahda anu dilekasroh alamiah abatina. Dina aya sila ami ila ukukil akhlak. Ukukil akhlak teh hadot wahidiat. Mana hadrat wahidiyat teh lamun jangan kita paina hadrat wahidiyat ngumasanteun 3 tahun can apa hadrat wahidiyat mingguan mah setengah jam ge nyamun hadrat wahidiyat tapi ka ukukil hadrat wahidiyat baca wahidun teh hiji payuneun anu hiji mun urang keur sujud ieu sujud kuring teh Allah nu nyujudkeun kuring teh rasa kuat disujudkeun
rasa aya disaksi ku Allah kuring kesujud jeung kuring nyaksi kana gawe Allah nyujudkeun kuring nyaksi kana gawe Allah nyujudkeun kuring jeung kuring rasa disaksi ku Allah keur sujud di hadap wahidiyat teu hese kitu ceuk nu bisaeun mah lain sujud hungkul keur nangtung lain kuring nu bisa nangtung Allah nganangtungkeun kuring jadi nyaksi kuring kana gawe Allah nangtungkeun kuring jeung kuring rasa disaksi ku Allah keur nangtung di hadap wahidiyat kitu lempang kuring Allah ngalempangkeun ka kuring nyaksi kana gawe Allah ngalempangkeun kuring jeung kuring rasa disaksi keur lempang teu hese ceuk nu bisaeun mah untuk bisa mah hese antara wahbiah eta pamer ti Allah kana hate engku lain ahli mah lain ahli Allah wa imanan teu dibere hati teu kaharti we matak sesat dibantar tentu pimitina mah aya 2-3 kali ngarti mah mung tinggalin deui tak alhamdulillah zaman geus ngajaran ka Cibantar ngaji hanya kal kumaha hanya kal teu tibareto jeung istilah ngaran ikhlas istilah tahlisul qalbi tahlisul ngabersihkeun tahlisul ngabersihkeun anjeunna qalbana teh bersih hatena min saibati sawabitina campuran nyampuran campur anu nyampuran anu kadiri nu ngotoran sifat ieu kana bersih hati eueuh nu ngotoran kana bersih hati hatena bersih ikhlas yang kasifu ana fa'il walau tanda walau dibisakeunana lain kuring anu bisa nyaksi kuring kana gawe Allah keur ngabisakeun kuring atuh dina salat teh nepikeun ufukil a'la mungkeun nangtung rasa kuali tangtungkeun nyaksi kuring kana gawe Allah nangtungkeun kuring jeung kuring rasa disaksi ku Allah keur nangtung ruku nyaksi kuring kana gawe Allah ngarukukeun kuring jeung kuring rasa disaksi ku Allah keur ruku wa indahum wallahu a'lam bishawab.